Maria ayeuna mah cicing we di dieu ngan lamun ayana naon lompat sing jauh budak bawa. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incu aki sareng mitra anu tetep satia. Danget ieu aki bade neraskeun deui hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-18. Dina bagian ka-18, Udawa jeung kubu sabana keur bingung seunggah nyang hareupan balad Ki Gorda anu beuki ngagalaksak. Kumaha nasib Udawa salajengna? Mangga nyangakeun dongengna. Kubu sabana teh pangna datang ka dinya rek ngabejaan ka Udawa sangkan waspada, tapi teu mampu ari ngabendung anu niat jahat mah. Kakuatan kubu sabana teu cukup pikeun ngayonan anu jahat anu can kanyahoan saha-sahana jeung can kanyahoan ti mana-manana. Keur kitu sor sesuguh ti Nyi Mariah, cai enteh jeung goreng boled terus diuk milu ngariung. Pak Kuwu, abdi tulungan. Den, Mang oge nuju bingung ieu teh. Da kedah kumaha atunya? Aneh. Aya jelema bet kitu-kitu teuing. Mang teh lain teu hoyong nulungan. Tapi teu sanggup yang hareupanana berat, Den. Tetela, beja ti batur teh leres Pak Kuwu. Ieu bumi loba pisan gogodana. Gogoda anu nyata sareng anu samar pagaliwota matak bingung. Wengi oge jin gundul teh aya Pak Kuwu. Ceuk Nyi Mariah dari anaker, manehna hayang pisan bebeja ka batur, sugan we aya anu haat nulungan. Wayahna sing kiat, Den. Keun ulah alit manah, sabab bagja jeung cilaka angin Gusti Allah anu nangtoskeun. Urang mah manusa hirup darma wawayangan. Tos kieu mah teu aya deui jalan sanes, iwal ti sabar tawakal, dibarengan ku ngadua ka Gusti Nu Maha Suci. Kitu cek ku sabana, ukur bisa ngalelemu hatena da teu bisa jeung prakna nulungan. Satuluyna mah kubu sabana teh teu ka mana-mana, rek ka kebon oge teu tulus, rek nempo balong teu jadi, kalah uplek ngobrol jeung Udawa katut Nyi Mariah. Nya ku ayana anu ngajak ngobrol oge hate Nyi Mariah rada teger, teu keung teuing kawas tadi. Udawa waspada lantaran geus aya beja yen anu tujuhan teh rek datang deui. Ari anu diobrolkeunana harita teh memang geus nepi ka jero lembur. Lempang tingjali gerah pikasieuneun, leungeunna teu daraek cicing, ruwal rawel ngaruksak pepelakan batur, manggi hayam di baledog, aya domba di buburak, jigana teh arateul leungeunna teh lamun teu ngaruksak. Sabda, dewek mah lapar euy, ulah waka ka mana-mana, poe ieu mah urang ka warung we heula nya. Ya hayu, keun bae da aya keneh waktu. Memang penting ngeusian pejit mah. Nam, urang ka warung heula. Nya baroga duit nya Kang, ceuk anak buahna. Ari sia, naha make kudu mikiran duit, dahar mah kejo deuleu lain duit. Tuturkeun dewek. Heueuh, sia mah nyanyahonan kolot, ngajedog we budak mah. Nyaho buncir we tah pejit. Hayu, lempang deui. Bring tujuanana indit, ting juring Kang mapai jalan gede. Bari luak liuk neangan ruksakeun. Anu getek suku mah aya pager oge dijejek jiga anu mabok. Blus ka warung, rob kana dahareun. Recok paheula-heula bari hareureui. Atuh anu boga warung teh manisoakeun, tepi ka teu bisa ngomong, ukur colohok bari gogodeg. Sok sing sareubeuh euy, meungpeung aya yeuh. Kabeneran hakaneun numpuk, haraneut keneh deui euy. Sok sing buncir beuteung teh euy. Atunya puguh anak buahna teh beuki wani. Sakahayang dilaksanakeun. Sakur anu aya di dinya mah digares
Rampusna alah batan sato anu keur lapar. Malah make jeung dipake heureuy sagala, comro dipake babaledogan. Tukang warung beuki sieuneun teu wani nyarek nanyo anu jajan model kitu teh. Kalah nyempod ka sisi diuk di pojok bari colohok. Bi, menta cai kopi. Pegaduh gulana, Aden. Moalnya di warung eueuh gula. Seep, Aden. Balanja deui atuh, jig gancangan meuli. Kalah colohok maneh mah, tukang warung belegug. Buru, neangan gula. Tukang warung teh gempeur, rampang rempeng ngadenge kitu teh. Tapi asa aya kasempetan geuwat kaluar ti warung, berengbang lumpat ka imah Pak RT. Datang-datang hari weus-weus yang di warung loba jelema garalap, barang dahar kawasato teu baroga tatak krama. RT teu panujueun ngadenge kitu teh, gancang turun sarta neangan balad, rek ngusir anu jajan bari ngaruksak. Manggih 10 urang, malah anu keur ngored diburuan oge diajak, anu keur ngasuh budak dipaksa sinamilu. Bring ngalut ka warung, ari jol nya we loba jelema keur recok barang dahar bari hareureuy. Kadenge gandeng mani ribut, Pak RT kekerot bakat ku amek, terus mere isyarat ke baturna supaya maju kabeh, rob maju bari taki-taki. Nanaonan eta euy? Jajan atawa ngagarong ha? Cik atuh sing gablek sopan santun, nah aya jajan kawas nu gelo kitu. Nu bener euy. Jep anu keur jarajan teh jempe, kabeh ngalieu ka Pak RT, menang sajongjongan mah nya eureun. Anu nyapek ge cicing panon molotot ka RT, tekung silila cakakak sabda seuri. Tenyo kumaraneh dak, aya cucurut ka dieu euy. Rek naon cenah? Tanya ku maneh Koji. Anu ngaran Koji kaluar ti warung, lempang ngagegag ngahaja diheureuikeun. Kituna teh bari cupak capek mani cacamuilan da keur ngadahar uras. Gok adu hareupan jeung RT, cakakak seuri terus bersin. Mangkaning sungutna keur nyapek, atuh mani nyebrot kana beungeut RT. Setan alas, kurang ajar, dasar bangsat, curig. Pak RT kukulutus bari ngusapan beungeutna. Ngomong naon hah? Kadawek nyebut setan alas? Ari sia setan naon? Setan atah? Ye, leungeun setan getek ye. Asaan ku sia? Hiuk, gaplok. Pipi RT dicabok, tepi ka ngabangkieung. Haduh. Karasa oi? Kurang kene. Ye, sapetong deui. Jebet dipino deui. Pak RT nepi ka nyoloyong kana bilik warung, cedak neunggar bilik. Terus muntang kana sisiku, tetenyoan ranyai kararoneng. Nenyo kejadian kitu, anak buah Pak RT ambek. Rob maju kabeh ka warung, rek nangkep Koji maksudna mbah. Tapi si Koji ngan sagiriwil mangku bangku panjang. Hiu, dibobat babit dipake ngabuburak anak buah RT. Keduk, jedah aya anu kateungel, atuh ting garoak bari ngajungkel. Cakakak sabda sebatur-batur sareuri. Terus narantung bari cacamuilan barang dahar. Aya anu lenger, peuyeum sabaskom dipangku, dipake maledogan musuh, plok kana beungeut. Atuh ting keureuceum bari mundur. Terus terus maledogan. Tuh cocokan sungutna ku peuyeum. Hadenya puas lah aing sugema nejona. Dahareun loba anu mubah dipake babaledogan ku anak buah Dira. Atuh buriak anak buah Pak RT bubar, lalumpatan da sieuneun. Kari Pak RT anu ngudupung keneh sabab sirah asa berat, panyabok Koji kacida nyerina. Kang, kumahakeun ieu cucureut teh? Tuh, ngaleh-leh hiji. Banyur sina nyaring. Tajong bujurna ngarah lumpat. Tah aya cai dina teko. His ulah, keur nginum urang eta mah. Tah dina ember atuh.
Aya cai dina ember paranti kokocok, wur dibanjurkeun kana sirah Pak RT. Atuh maniran cucut RT teh, terus buncelik bari uyup aya neangan pamuntangan. Hahaha, ran cucut jika cucurut hihi. Puas ya, puas lah. Aduh, kurang ajar setan. Oh, kurang. Ke udang tambahan. Koji lompat ka pawon maksudna mah rek nyokot deui cai. Tapi Pak RT sadar manten. Manehna moal kuat ngayonan anu garelo model kitu mah. Atuh najan liur oge maksakeun lumpat bari jeung sosoloyongan meh-mehan neungar kana tangkal kalapa. Tapi akhirnya jauh dijajabkeun ku nu sareuri ting cakaka. Hahaha, keun bae tong diudag Koji. Cukup sakitu oge euy. Keun da moal wanian datang deui. Lamun kumaha wani ngaganggu ka urang, babad we cokorna sinarengkod. Saha nu bieu teh Kang? RT ngaranna mah, tapi borangan jeung eueuh kabecus. Bae antep, da moal wanian ka dieu deui. Boro-boro RT na, apan kubuna oge meh-mehan ngihan maneh tadi geuning. Heeh, nah make kudu sieun. Sok-sok nyatu sing seubeuh. Geus Kang, beuteung mani bungkiang kieu yeuh. Lain bungkiang belegu, bung dayut meureun. Lah, sarua Kang. Di warung ribut deui, terus bari jil bari ngambeng kurupuk. Padahal beuteung geus wareg, atuh sesana teh diawur-awur dipiceunan. Eta mah ngahaja we nyieun gara-gara ngaruksak barang batur. Si bibi tukang warung anu harita ngintip ti kajauhan mani ngadeg-deg sieuneun. Jaba lebar ku barang dagangan anu diruksak. Tuurna nepi ka nyorocod cipanon merebay bijil. Sedengkeun Pak RT geus nepi ka imahna, baturna ngagunduk di dinya carolohok bari jeung keung teu aya anu wani ngadeuketan deui ka warung. Aduh halayeung, duh. Aduh, nyeri sirah halayeung, tulungan. Tulung. Cek Pak RT bari jajarig jegan, gap muntang kana tihang pager, terus dibaruru ku baturna dibeyeng dibawa ka imah. Rob ngariung, sarerea ngarasa was-was, sok sieun di lemurna aya karaman anu mawa korban jiwa. Pak RT, kumaha hari geus kieu? Hayu urang lapor ka Pakuwu. Ulah lapor, moal aya gunana. Keun bae caricing di dieu. Eta setan teh garalak lain lawaneun urang. Aduh, alayeung, huntu asa unger kabeh. Aduh, kumaha atuh? Payahna cicing di dieu. Mun loba gerak bakal bahaya ka sarerea. Aduh, sugan teh lain nu garelo. Aduh, alayeung lieur. Pak RT ngagoler di tepas, diriung ku tetanggana. Keur kitu tukang warung nyampeurkeun deui, cari nakdak bakat ku sedih jeung sieun. Barang daganganna ruksak, warungna acak-acakan. Geus kabayangkeun poe eta mah moal meunang kauntungan dagang teh, sabab barang dagangan kabeh geus ruksak. Tungtungna ukur ngariung di imah Pak RT, bari jeung teu bisa ngayakeun tindakan nanaon. Ngaharulang we mikiran anu can puguh karuhan. Kocapkeun dira jeung kanca-kancana. Harita teh geus bijil ti warung, ting pelenyun udud. Haseupna mulek ka luhur, lempang ngagandeuang bangun teu aya karingrang. Sabda, dipikir-pikir ku aing beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa. Keur naon make jeung diengke-engke? Pagawean anu bisa dipigawe ayeuna mah asana urang jalankeun we ayeuna atuh. Nah da dewek mah moal loba usul. Isuk hayu. Ayeuna bral. Pokona mah isuk ku urang, ayeuna ku urang, mending ayeuna. Kitu pikiran dewek oge. Atuh ayeuna mah urang langsung we ka imah si Udawa nya. Da asana mah moal daraikeun ka mana-mana, pasti aya di imahna sabab meunang nyiksa apaan kamari teh.
Nya, bener. Hayu lah. Hei, dak, ngariung lah ai. Kadia sing dareket. Buru. Reg kabeh eureun ngariung kadira eueuh anu wani ngomong. Kabeh oge geus saged pikeun narima parentah. Heh, ulah balanga. Da beuteung geus seubeuh. Pejit geus buncir. Ayeuna urang digawe. Tugas maraneh sakabeh ngancurkeun kulawarga si Udawa. Ulah dibere ampun, caremkeun kabeh. Tapi ulah waka ngaganggu anakna. Lamun can modar si Udawa mah. Ngarti? Ngerti. Hayu init, kadaisyah. Sing carincing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket, ulah gagabah, ulah dianggap hampang, bisi si Udawa gablek pepernian anu bakal ngabahayakeun ka maraneh. Bring lalempang deui langsung ngajugjug ka imah Udawa. Jalma-jalma anu kaparengan manggihan dira sabatur-batur, saurang oge eueuh anu wani ngaganggu kalahnya rumput sieunun. Kocapkeun di imah Udawa, harita teh ku sabana aya keneh, ti tadi teh uplek we ngobrol sagala dicaritakeun. Maria jeung Udawa teu ka mana-mana, dariuk we jiga nu hoream lumampah, anakna Aurulin teu jauh ti indung bapana. Lila-lila kubu sabana teh kesel meureun, manehna hayang balik ka imahna da loba deui pigaweun. Ujang, Nyai, pek Arulin sing gantengnya. Kituna teh bari ngusapan Sirah Ahmad anu kaparengan ngalendean ka Pakuwu. Geus kitu red ka Udawa. Mang bade permios heula Aden. Kade ulah balanga. Mangga Pakuwu hatur nuhun kana kasumpinganana. Leos ku sabana init balik ka imahna. Bareng jeung ngilesna ku sabana, jol ti kulon aya anu ngaleut tujuhan. Udawa maninga renja gereuwas, beungeutna sepa di barung Ratu Jajantung. Harita teh Udawa jeung Mariah carolohok, hatena ngarasa geueung, sabab anu tujuhan teh geus datang deui bae. Jeung anehna teh ari tadi keur aya Pakuwu eueuh, ari ayeuna juljol daratang, puguh wae Udawa teh kacida sieunna. Cilaka Maria, tuh nu garelo teh daratang deui. Muhun kumaha atuh Kang? Maria, kumaha bae kajadianana, ieu imah ulah ditinggalkeunnya. Akang mah teu suka lahir batin lamun ieu imah dicicingan ku batur. Sabab ieu imah milik urang, keur wariskeunun ka anak incu urang. Tapi itu anu jarahat beki deukeut Kang. Ceuk Mariah bari cengkat, rek init ningalkeun eta imah. Moal aya gunana Maria. Lumpat ka mamana oge moal burung kasusul. Ayeuna mah cicing we di dieu. Urang sang hareupan. Nah rek kumaha eta wawelek teh? Ngan lamun aya nanaon anu tumiba ka diri akang, lumpat sing jauh budak bawa. Kang Udawa, sing ati-ati. Udawa melong kanu tujuhan, jigana teh eueuh kasieun sarta eueuh curigana naon. Estu teuneng ludeung taya kakeueung, naon bae anu bakal kajadian rek disang hareupan. Mariah ngadegdeg beungeutna sepa, kesang renung tina tarang. Gancang budak anu dua teh dikeukepan, eueuh anu jauh. Sedengkeun dirajeng kanca-kancana beuki deukeut, lengkahna salse tapi matak nambahan keueung. Anu akhirna jog anjog ka hareupeun imah Udawa. Kabeh eureun bari ting pedengkreng nulak cangkeng. Panonna mureleng ka Udawa anu diuk semunang tang. Heh Udawa, kunaon sia teh colohok wae ha? Nah geus bosen hirup? Bagja temen, aing dibagiakeun ku sikep anu tumamprah. Syukur pisan Udawa. Sabab anu sanyana mah pangna aing datang teh rek nagih janji ka sia. Dah make jeung diajak ngobrol sagala, langsung we atuh dira. Ih, pan ieu teh kasempetan anu pamungkas. Kudu dibere heula kasempetan saeutik. Nya teu nanaon ari kitu mah.
Tapi ulah lila-lila teuing, ieu leungeun dewek geus garetek. Ngadenge omongan dira jeung sabda, hate udawa katsida panasna, jung nantung huntuna kakerot panon molotot, anu akhirna nulak cangkeng sarta nangtang kanu tujuhan. Hehehe, rek naon maneh udawa? Hayang dicabok? Hei, tisila, saha andika teh anu sanyana ha? Rek naon los-los ka dieu? Asa teu aya urusanna naon jeung kuring mah? Udawa, ulah api-api sia, bisi dicekek ku aing. Sia teh geus sababaraha kali di bejaan, yen sia ulah cicing di dieu. Kunaon ngajedog wae ha? Iraha rek incah. Dira maju salengkah. Panonna muralang ka udawa. Sedengkeun anak buahna tinggun celik kawas anu lapar. Nah ngeunah teuing ngomong teh, aing mah geus betah moal rek incah balilahan sia. Jeung deui ieu teh imah kaula, warisan ti luluhur kaula. Kunaon bet kudu ditinggalkeun? Bener, sia moal nurut, udawa. Moal nurut kami mah. Dak, maju. Dira mundur salengkah, tapi bari mere komando ka anak buahna, sangkan ngajalankeun tugas kalayan hade. Serog tiluan maju, langsung ngaragamang ka udawa rek nangkep ti dituna mah. Tapi kitu-kitu teuing mah, udawa oge teu cicingeun. Manehna kapaksa ngalawan ngabela diri. Musuh anu rek nyekelan ditakis dikepeskeun bari bolotot. Setan, ngajedog sia, mun teu nurut dicabok ku aing. Sia anu kudu dicabok mah. Cacat ngomong kitu, udawa teh ngayunkeun leungeun ka tuhu. Hiu kaprot nyabok salah saurang musuhna. Haduh, alah, setan teh culangung deuleu. Gep leungeun udawa ditewak kuduaan. Tapi udawa ngamuk, babadug, tatajong, malah mah bari jeung ngegel sagala. Anu nyekelan teh mundur saurang, kari saurang deui, teu anta parah deui. Jekuk ditonyok gadona tepi ka ngalengak bari ngagoak. Haduh. Balanggung, make eleh ku cucurut sagede kitu. Cabok sing tarik euy. Nah bodo teuing hirup teh. Dira ambek lantaran nanya udawa ngalawan, tepi ka aya anu nyoloyong ditonyok. Akhirna rob limaan maju kabeh ngepung udawa. Tapi udawa tegedag bulu salambar. Manehna ngalawan sabisa-bisa. Suku jeung leungeunna meta. Tapi kaloba anu kacabok jeung katajong. Tapi hiji lawan 5 mah teu saimbang. Karawak aya anu newak kana pepeuteuyan. Bareng jeung kitu hiuk jebet kana beungeut aya anu nonyok. Haduh alayeung, haduh. Tong ngomong kehed, yeuh, rasakeun hiji deui. Jebet koceak, keduk koceak. Udawa pada nyiksa kulimaan, tepi ka dialung boyongkeun. Nyoloyong ditajong, ngalengak disepak, ngabangkieung diteungeul, tepi ka bangkuang bangkieung mata kuatir. Udawa gera-gero pikawatireun, tapi eueuh anu nulungan da puguh jauh ka batur. Jeung eueuh nu wanieun deui. Nyi Mariah nepi ka ngadegdeg bakat kusieun jabawatir ka salakina deui. Dak, bawa ka jalan, siksa sakalian. Oh, Kang, keun lah, urang jieun cocokan. Jeung nyana, udawa teh pada ngaheureuikeun, dijongklokeun ku saurang, ditadah ku panajong. Jekuk kana dada, gero udawa ngajerit. Kitu jeung kitu we sababaraha kali maju kalawang pakarangan. Nenyo kitu Mariah geus teu kuat nempo. Karawak budak anu 2 dipangku, terus lumpat rek menta tulung. Budak anu 2 setengah digusur, teu dipalire kitu kieuna, pokona mah asal jauh ti musuh, anggang ti jalma jahat. Ya Allah, Gusti, kasahanya minta tulung. Duh, ampun, singkiat Kang Udawa. Cek Nyi Mariah bari terus lumpat. Teu lila geus aya di luareun pager imahna, kebat muruka imah Pak RT. Baranggok, eueuh sasaha jempling manis simpe. Eueuh budak-budak acan, mana horeng sarieunun kabeh oge, sabab nyaraheun dira sabatur-batur keur ngamuk.
Ya Allah, kamarana jelema teh atuh. Duh Gusti, kasaha abdi nyuhunkeun tulung. Ujang, hayu urang ka jalan gede sugan aya batur. Maria Nuyun Ahmad anu sepa pikawatireun. Di tempat sejen, Udawa masih keneh disiksa. Gerak-gerok mata kuatir, bibirna geus jeding sarta baloboran getih. Beungeut anu can pati cager ayeuna dicabokan deui. Puguh we kacida nyerina. Bujur pada najongan, awak pada neungelan, soloyong bru rubuh, dicewang punukna ku saurang, giriwil dijungjungkeun, jebet aya anu nyabok. Aduh, aduh halah, ampun. Udawa meh teu soraan. Montong ampun-ampunan sia. Udawa, geus lain waktuna sia. Aing geus cukup mere waktu, tapi sia tetep ngabantah. Nya sia kudu disiksa ku aing. Ceuk dira bari kakerot panonna melong ka Udawa. Lempang sia kehed. Ayo lempang. Jekuk bujur Udawa ditajong nepi ka tikusruk. Tina ku hantem pada najongan, akhirna nepi ka jalan bari toleh pada nyiksa kulimaan. Sakali-kalieun dira jeung sabda oge sok milu najong. Udawa geus teu puguh rarasaan, panonna bareuh, getih nyurucut tina irung, bibir jeding tarang bancunur. Tapi Udawa teu aral subaha manehna ti papareket nahan ka nyeri. Dak, lila teuing di kitu mah euy. Gusur kadinya, bawa ka sisi walungan. Ayo gancangan. Dira marentahkeun pikeun ngagusur Udawa. Anak buahna eueuh nu baha, kep dua leungeun Udawa pada nyekelan, gurudug digusur, atuh maniti babaranting. Suku Udawa tipagut kana batu jeung taneuh teuas nepi ka barabak barared getih baloboran. Aduh walayang, aduh, ampun. Ulah ampun-ampunan kehed, gandeng sia, da moal aya anu ngadenge, moal aya anu nulungan ayeuna mah. Sing saha anu wani nulungan, nyawa tebusanana. Wah. Aduh. Gandeng, setan. Aduh, ampun. Alayang ampun. Tong didenge, ayo gancangan. Gurudug Udawa digusur, nepi ka ti babaranting dituturkeun ku dira jeung sabda. Anu bungaheun karnanya Udawa disiksa teh. Estu teu aya pisan rasa kamanusaan, jahat alah batan sato. Akhirna Udawa teh nepi ka sisi walungan. Di dinya mah sepi jauh ka lembur anggang ka desa jeung langka aya jalma anu ngaliwat. Rag sadarea eureun, Udawa diantep sinangudupung dina jukut. Tuurna boleger beureum sabab urut ti kakarait kana batu jeung taneuh. Dira jeung anak buahna nangtung ngariung Udawa anu geus teu walakaya. Sina nangtung dah. Karawak aya nu nyekel kuduaan. Udawa dipaksa sina nangtung. Tapi tuurna nyeri, atuh manimuringis Udawa teh. Beungeutna geus teu mangrupa tapak nyiksa. Heh Udawa, eling keneh sia teh. Aing mah eling setan, teu cara sia geus teu waras. Bisa we ngomong nama sia, tapi teu naon. Sok ngomong sing bentet, engke mah bisi kojor manten, ngan sia perlu nyaho. Aing moal ngantep ka jelema anu baheula cara sia. Mun teu ngagugu kana parentah aing, nyawa tebusanana. Ngarti? Puh, setan. Udawa nyeduhan ka dira, tepi kalamokot beungeutna. Nyel dira ambek, habak nampilingan sataker tanaga. Atuh Udawa teh tepi ka ngarumpuyuk, geus teu bisa ngajerit tina awahing ku nyeri. Angen we seueul mani asa nyelek kana tikoro. Dasar setan, teu gableg polok jelema teh. Jigana mending keneh disiksa batan nurut ka aing mah nya. Alah, kacape-cape. Podaran we, dira. Oh, bener. Dak, beresan. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina dongeng dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya.
Kumaha nasib kulawarga Udawa salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-20. Sakitu anu kapihatur permios cak.